Cing ari zaman ayeuna asa ku araraneh jelema teh ditanyakeun boga hutang teh sok amek, ari teu ditanyakeun da butuh jeung bakal jadi dosanya heueuh. Hayo we sok ngajanjian manehanana teu apaleun eta teh dosa. Ari ngawadul mah nya dosa we. Ari ditanyakeun teh kala sok jig we ka nu sejen ka warung sejen meulina teh. Ari hutang ka urang diantep sok erek teu pusing kumaha heueuh. Tak hayang teu ulah sampai ka kitu tah. Kan sarua urang boga hutangnya heueuh bener. Atuh tong kitu kumaha carana ieu mah ari nyokot dagangan ti dieu disetorkeun ka belah ditu. Cenah alesan boga bayareun ieu itu hah. Emang ari keur ka tukang dagang erek kumaha tuh piraku erek ngabebes deui wae. Kan lieur ka urang mah ge heueuh pusingnya sok pikiran sok lamun maraneh ayeuna mun maneh jadi tukang dagang pasti tah tukang dagang mah pasti apaleun bakal jeung karasaeun deui. Tah sok moal ngeunahnya heueuh cing sok. Lain teu bisa kuring teh ayeuna mun nyebutkeun rek ditutup moal aya bon gitu. Kan sok nyaahan teh tapi sabalikna ari pembeli ayeuna anu ngarasakeun boga hutang sok naon kitu ngantepkeun teu ngarasakeun sok. Teu pikir we dua kali ayeuna mah nya ngeunah sorangan nya. Ari batur teu ngeunaheun ai sorangan ngeunahnya. Tak ulah sampai ka kitu ieu mah. Ka dieu teu kabayar kana hutang teh. Boga duit dikabaturkeun da kecewa da di alesanna heueuh tina tadina ditanyakeun teh tah ulah sampai ka kitu. Bener teu? Hatur nuhun pokona mah kanu tos ningal video apinya. Mugi asing dipasihan kasehatan kalancaran. Amin.